Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Duh, geus leungit deui wae duit teh. Anggerna sok ngurangan wae duit teh. Salamar, salamar dihitung teh. Hampir unggal poe bawa kitu aya tuyul. Teu salah deui Ki. Wah, ieu mah kudu bertindak. Kudu ditewak tuyul teh. Geus mulai meresahkan. Eun Ki, kayak urang tewak tuyul teh ku acil. Sigan nya wae. Kiih masih dicepengan oge meuni balaga. Emang Aki tara dicepengan kitu mun ngompol. Siga amatir wae dicepengan. Aki mah bari salto oge bisa. Cik, urang cobaan ku ieu ah. Lem tikus cap gajah. Cocok untuk tikus, gajah, tuyul, zombie, dan sebagainya. Dijamin nempel. Cocok ya sigana mah. Sugan we beunang ta tuyul teh ku ieu. 2 jam kemudian. Tolong, tolong. Beunang sia. Dasar tuyul. Kurang ajar. Maling wae di dieu. Laporkeun sia ke polisi. Ampun, entong atuh. Kedurungan abdi neangan dikapolisikeun mah. Atuh sia bat maling di dieu. Di dieu mah jelema sangsara. Kaditu maling mah kabang duit loba. Lain kalakah ka dieu. Teu bisa, kabang mah kudu boga NPWP. Ari abdi mah can boga. Maklum abdi mah tuyul magang, Gaya tuyul ge aya nu magang sagalanya. Digaji henteu eta teh. Henteu, teu can digaji magang mah. Kan dibere nyusu wungkul, peuting ngider teh balik disusuan. Atuh sarua jeung si bapa nya. Sia kalah ngajak ngobrol dasar tuyul. Ampun, Aduh, si Ucil ke mana nya? Duh, kieu ari ni tah tuyul magang teh. Sok liwe. Keun bae tinggalkeun. Yuk barudak. Tinggalkeun we si eta mah. Dasar tuyul amatir. Mending yang tuyul second tapi punya pengalaman .